Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa wilujeng patepang deui sareng simkuring Mega Fitria dina acara Sakana News. Warta nu bari ditepikeun nyaeta wisata alam Karanggantungan. Karanggantungan teh nyaeta salah sahiji tempat wisata anu masih keneh kawentar di kalangan masyarakat Majalaya, khususnya di masyarakat Karangtunggal. Tupangkeun na wastapun Yusuf Sepandi, abdi ngalaporkeun di tempat kejadian. Karanggantungan mangrupa salah sahiji tempat wisata alam anu aya di desa Karangtunggal. Tempat wisata ieu teh masih kene asri tur endah sabab loba tatangkalan. Salah sahijina nyaeta tangkal pinang. Deui aya tempat keur botram nyaeta saung sareng pangulinan barudak. Harga tiket abusna nyaeta 5.000 mirah pisan. Muten sesepuh nu aya di dinya nyaeta Pantis di Karanggantungan teh baheulana aya kerajaan Saunggala. Saunggala kita kan jadi kontol gantungan. Nah Gibra kan jadi situs keramat Karanggantungan. Jadi pengjauh gua disebutnya itu LBH kontrak bagi wisata. Non eta tempat perwisatanya saluran kieu. Semuanya tuh kuenya dari luhur atau enggak ya? Lupa tersebut. Matak diaranan Karanggantungan teh kusabab aya batu karang anu gede anu Disebut Karanggantungan teh aya batu karang nu ngagantung ka iket bahar. Pantak disebut Karanggantungan. Jumlah monyetna tetap 40, tapi ayeuna memberi terus perkembangan zaman kadang-kadang lebih. Cuman mun aya monyet luar ieu Tim Liputan Abstrak TV. Mung sakitu nu kapihatur simkuring Mega Fitria wilujeng patepang deui dina warta anu salajengna. Ami punur, ami pungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.